Terkait aksi penolakan pajak tanggal 13 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan? Jaya Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Jaya Gundul. Ya, silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan untuk satu akan. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Oke, ya. Maju, ya. Anti-anarkis, menyesuaikan. Anti-anarkis, menyesuaikan. Anti-anarkis, menyesuaikan. Oke, tolong. Tolong. Aduh ya tabah kejadian di Patinya, kekuatan rakyat Wah, luar biasanya, luar biasa. kompak, hebat. Ya walaupun kita menyayangkannya, ya maksudnya ada korban dari TNI Polri mungkin, Iya, korban menyayangkan itu. anarkis gitu. Laras. Cuman meren udah mah ngabahas nate people power, kekuatan rakyat. Ya. Kekuatan rakyatnya tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Kan meren ayeuna Bupati Pati itu merennya bupati lah gitu. Ya. Dipilih oleh rakyat. Ya. Rakyat memilih, ayeuna meren pemimpin yang harus bisa menjaga sikap, harus bisa menjaga omongannya. Tong sampaikan ke ayeuna kalaka jadi nantang. Pun lah ayeuna mah 50.000 cenah. Saya teu sieun. Iya, sok Krakeun aduh. Eta memang lepat sih nya meninggal dina kronologis nate memang pantas gitu rakyat oke ngamuk gitu nya. Nya seolah-olah rakyat ninggal dina video-video sebelumnya meureun atos dicap arogan, bupati teh terus dicap arogan Ku rakyat Pati Pati teh kumargi ayeuna ngasih statement anu kirang rawas lah. Meninggal dina ieu mah kirang rawas anu ditampi ku masyarakat Pati teh. Kadua nya kamari meureun eta teh meledak nama dina kebijakan anjeunna model menaikkan pajak teh mendelebatnya menaikkan pajak jeung seolah-olah dia nantang. Ya memang sih urang oge anu iyalah eta mah atuh seorang bupati mah tidak pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu, Aipan. Walaupun bagaimana masyarakatnya tetap kita harus bisa menjaga emosi, menjaga diri. Nggak boleh kita sesuai hati kita, seenak kita, bahwa kita itu seorang penguasa, seorang pemimpin. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Ya alhamdulillah dengan nya sanes ngagu pemimpin di Jawa Barat gitu nya. Ari ku secara humanisme memang masyarakatnya balik kumaha-kumaha oke tetap nampi, tetap menerima gitu nya. Dengan sadar ari-ari secara humanis, pendekatan, penyampaian seolah-olah apapun yang akan terjadi harus kita hadapi, cuman bagaimana cara penyampaian ke masyarakat. Alhamdulillah di Jawa Barat teh
mudah-mudahan lah tebihkeun gitunya masalah eta mah. Ya upami abdi ningali kieu we lah nya ayeuna bupati urang gitu di Cianjur. Sangat dekat dengan masyarakatnya walaupun basic dia dokter meureun bisa ngarangkulna juga kumaha. Eta alhamdulillah. Anjeunna ge meureunnya ningali sosok gubernur urang. Jadi ari gubernur urang mah ketika ada yang mengkritik contoh nu ti Payun Bunani teh nya mengkritik dibalas ku Pak Gubernur konten teh. Dibalas dengan konten lagi. Tapi menurut abdi mah nya itu sangat elegan. Kan seorang Pak Gubernur ge, Bu Nani yang mengkritik saya, silahkan adu data. Bener nggak saya telah menyewa buzzer? Yang orang-orang teh disebut buzzer tehnya anu Cina mah orang-orang KDM. Orang-orang KDM gitu, anu disogok gitu. Bayaran waduh. Ada punten-punten lah, orang mah teu nampi saperak oge. Dugi ka ayeuna. Dugi ka ayeuna ge kieu we urang mah. Ngan meureun mencintai teh nya sosok pemimpin urang gitu nya. Dengan bijak menjawab walaupun ayeuna disebut gubernur konten gitu kan. Ya daripada ayeuna meureun kembali deui kanu tadi ngabahas kita ada aksi kekuatan rakyat di Pati meureunnya kan rakyat itu dia pemegang kekuasaan sebenarnya kan. Tong sampai ayeuna urang malah jadi nantang ka rakyat. Nya eta nu ka bahkan sampai ayeuna masih terus ya terus demo. Jadi memangnya disayangkan gitu nya. Wabah oge memang dilepaskeun lah model-model anarkis, model gitunya ayeuna kurang teh jadi seolah-olah ayeuna meluapkan kekecewaan teh pada pemimpin, pada bupati. Tapi ulah dugi ka aparatna meureun gitu. Bikin kadibanar kan maksudnya teh itu. Aparat kan tugasnya menahan aksi massa gitu. Aku malah jadi korban. Nah, ini udah masuk ke pendoponya. Pendopo dicar kacir. Ya meureun mudah-mudahan cepat selesainya ti urang mah ti masyarakat Sunda meureun. Tong sampaikan ke ayeuna jadi merusak fasilitas yang telah dibangun. Eta nu urang merugikan daerah gitunya. Ya meureun masukan mah ti Abah kieu aya. Intina mah tong gengsi-gengsi lah nyontoh ka pemimpin Jawa Barat sok teh. Ari kira-kira positif, kira-kira ieu mah kunaon sih apa salahna gitu. Ulah-ulah gengsi lah. Ya punten gitunya memang kemari oge nya ngayekeun deui ngulang di masalah nu ti Payun ya. Model gubernurna Pak Lutfi nya jiga nu gengsi pisan ayeuna meureun bupatina masalah gitunya. Tapi kunaon ari kades mah Bapak KDM teh jadi panutan. Kadesna Bapak O sok lah kira-kira anu positif anu membangun mah naon salahna ulah gengsi sok seueur koordinasi jeung memang da luar biasa na Bapak Dedi model Pak Wahyu nya kemauan masyarakat teh kumanehanana mah kabaca tetap kabaca walau jadi masyarakat mah komo deui dibere arogan dibere lemah lembut oke salah emang menurut tapi mah yang namanya pemerintah mah bakal salah wae di mata masyarakat masing bener oge apalagi dengan sikap arogan mah eta mah jadi parah jadi blunder ka anjeunna gitu komo dugi ka aduh abah ningali dina videona eta polisi kocar kacir jadi seolah-olah tah didinya mah asa teu aya hargaan. Ini kan maksudnya mereka juga gitu malahnya menjalankan tugas menurut sarua jelema ayeuna ulah jadi anarkis ya masing-masing lahnya meureun da saling kesulut gitu
orang tetap harus menjaga kondusivitas lah gitu. Iya. Sampai nama rusak fasilitas, apalagi melukai, mencederai gitu. Udah masuk anarkis. Udah masuk anarkis gitu kan. Bentan deui meureun ari tos kitu mah kitunya teu bisa di pikeun ka ngarusak cek aipan teh mah fasilitas negara. Ya itu akibat itu bisa menjaga omongan. Menjaga omongan. Jadi aya pepatahna mulutmu harimau mu airna mah. Akhirnya mah kali itu teh pepatah gitu tuh betul. Benar. Kalau bisa nyelamatkan teh ucapan. Ucapan orang ulah sampaikan ke orang ngajago. Ulah sampai ke mentang-mentang orang ayeuna pemimpin, penguasa. Ulah dugi kayak gitu. Nyalah cek abi oge nya cek abah gitu nya. Oke gengsi lah. Contoh da bapak kade mah lain nya tarik kuno nyinyir mah ningan wah anti kritik. Tidak, sebenarnya bapak kade mah tidak anti kritik. Orang teh berenya mun tina jelema harus punya ilmu. Yakin aya nu diluhureun urang. Tentang rumah saya urang teh ngarasa pinter. Diluhureun urang teh aya nu leuwih pinter. Ta urang kudu kumaha justru urang teh kudu bisa belajar deui. Lain aya rumah aing nguasai bidang anu. Bisa gitu. Ini jadi eta arogan, sombong gitu. Arogan akhirnya blunder, melit ka maneh, melit tamiang melit ka pitis. Jadi eta buktinya teu bisa nahan. Aduh, eta 50.000 nepikeun ka aya dukungan pembagian anu nyarumbang air mineral. Akhirnya kekuatan masyarakat kekuatan masyarakat tidak terbendung. Tidak terbendung walaupun anu dihadapi tank senjata. Masyarakat tetap luar biasa masyarakat itu biasa dikendalikan akhirnya mah gitu. Nya seorang pemimpin malah kedah tiasa ngajagi tutur kata sikap sok model kumaha oge nya punten gitu nya sanes ngaguakeun Bapak Dedi, sanes ngaguakeun Bapak Wahyu model ayeuna aipan daerah gabus contoh daerah gabus di Bekasi kurang kumaha keras. Pan abah pernah di ditu. Iya, keras, arese, kasinggung sealit meledak. Tapi kumaha cara pendekatan anak Bapak Dedi ke masyarakat sampai sekarang tidak ada kerusuhan, tidak ada perusakan. Ya alhamdulillah, ya nama angkat jempol. Udah mulai nyata teh sungai tehnya diakui. Ya mudah-mudahan atuh bah diurang merenya khususnya di Provinsi Jawa Barat urang tetap insya Allah moal jika naik di urang mah. Insya Allah. Soalnya kan meren pemimpin urangna alhamdulillah geuning nyaah ka masyarakat gitu. Sarang meren anu kasus di Pati mudah-mudahan aya jalan keluar nggak beres lah gitunya kondusif deui. Da meureun aya terusan demo mah kumaha roda ekonomi berjalan terus anu dirugikan kan tetap masyarakat kecil. Nya ari nu arageung mah meureun nih. Emprak we nu arageung mah. Meureun ka baraya sadayana nyuhunkeun pendapatna di kolom komentar. Tong hirap meureun like sareng di subscribe. Nuhun.